Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapaknya di mana itu di kebon di mana-mana. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa harrama sifah. Wa qala ta'ala wa la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Shadaqallahul azim. Doakeun panganten, ai panganten teh panganten kahampangan ari tente dua. Jadi panganten teh kahampangan duaan. Dan ayeuna engke pimping cacat, pimping toke, papang hulu memotoran. Gara pecat putih engke bisi kaburu kotoran. Doakeun panganten Cep Abdul Aziz sareng Neng Gina, anak kuring Neng Gina mah alumni Al Jauhari. Doakeun mudah-mudahan sing jadi panganten anu nyepeng kana mitsaqon ghalidho. Siga ngarti wae. Dol amin we. Itu mah santri wungkul ngarti. Ieu nu saja milu amin. Kumaha mitsaqon ghalidho teh artina goreng serek naon amin. Ari nikah teh mitsaqon ghalidho An-Nisa ayat 20 hiji. Mitsaqon ghalidho, perjanjian anu kuat. Jadi janji pas ini pasang subaya cekolot, tapi janjina lain jeung urang wungkul. Tapi janji jeung Allah. Batak Abdul Aziz tadi akad nikah teh mitsaqon ghalidho, perjanjian yang kuat. Hakikatna jeung Allah Subhanahu wa taala. Matak ayatna wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Sing bener lain azwaja, azwaja gitu. Ustaz teh sing ngetes ari ngaji teh. La ing sakartum laji danakum, la ing syakartum gitu. Sabab sakaro jeung syakaro beda hakina. Syakaro mah syukur, sakaro mah mabok. Jadi la ing sakartum di mana-mana mabok maraneh gitu hakina. La in syakartum gitu. Sing bener bahasa Arab mah. Nah, jadi sebagian tanda-tanda kekuasaan kami cek Allah naon an khalaqalakum geus ngajadikeun Allah keur aranjeun teh azwajan jodoh. Jadi jodoh teh naon atuh mun kitu kesimpulanana? Ai jodoh teh ayat Allah. Jadi sebagian ayat Allah teh nyaeta gina keur Aziz, Aziz keur gina. Jadi Aziz memperlakukan gina teh kudu yakin yen gina teh salah sahiji ayat Allah. Gina jadi ayat Allah keur saha? Keur Aziz. Aziz ayat Allah keur gina. Jadi kumaha carana urang memperlakukan ayat Allah? Jadi kudu bener, ulah ada ngapremeh kawin teh. Oi kudu bobogohan I love you, you love me, yap milu, I and you palap-lap. Tiada lagi wanita yang kucintai kecuali engkau. Beribu wanita yang cantik di muka bumi tidak akan bisa mengalahkan senyummu Gina. Lapet. Tiada lagi yang tampan kecekan Aziz. Siga nu heueuh. Jadi tanda-tanda kekawasan Allah teh nyaeta naon? Jodoh. Jeung tina sebagian tanda-tanda kekawasan kami geus ngajadikeun tina jinis aranjeun kabeh. Berarti kudu ka jelema deui kawin teh kade. Kade bisa nu kawin ka jin. Daripada kawin ka jin neangan we jun. Mata kiasa jelema, hadis jelema. Bisi lain, si jin mangrupa jelema.
sajodoh. Nah hiji anfusikum jinis min lil bayan min anfusikum, nah jinis anjeun kabeh azwajan jodoh ngarangkep. Mun geus ngarangkep berarti naon? Aya ikatan al kuat lahir jeung batin, makana aya istilah nafkah lahir batin. Lain nafkah lahir unggul. Rata-rata jelema teh sok ngabeberik nafkah lahir doang. Nafkah lahir mah hiji ngalekuy meureun eta nafkah lahir. Oyak-oyagan ngalekuy teh. Dua di atas angguk-anggukan, di bawah kedip-kedipan, srut sedang asyik berduaan. Kadenya bisa pakai kulamu, buka kulamu teh. Jelema bodoh kawin. Dan saat jelema bodoh geus kawin teh pamajikan geus ka kamar mah cicing we. Cek kolotna teh gerak ka jero atuh ujang sa gerak sare tuh jeung pamajikan. Nah tiasa kitu bapaknya bisa da geus jadi pamajikan. Pas ka jero make kulamu dikubeng. Si Nyai ka mana ieu jalan cenah. Dasar bodoh naik ka luhur kulamu. Nya ganoy atuh tak kulamuna teh ecen dia gorowok teh budak teh daleuwas urang teu kawe teh ngagibeg di luhur. Mangagayot. Cek indungna teh di luar keun bae Nyai da biasana. Si babal teh ngada hadir atuh di nu heesna teh salakina teh ngeclak pisan ka irungna. Bapaknya celakat. Cek bapaknya keun bae Nyai da ngeunahna cek kitu. Dai jelema bodoh teh mentak ulah jadi jelema bodoh matak mah teu bodoh pasantrenkeun budak ka Johari. Osok aya di loban masantren ka Johari. Geus eueuh deui tahun ieu nu daftar tahun ieu masih aja jadi rupain di Cirian. Tahun hareup daftar deui ka Johari. Lamun anu rek ngaji bungkul mah teu kudu tahun hareup unggal poe ditarima. Ngaji mukinin mah. Lamun ngaji sakola tah bari sakola eta mah aya pendaftaran tahun hareup di awal tahun. Tahun ajaran baru kitunya. Sok ka ditu ulah pika eueuh ti tajur mah. Kudu terus beuki loba ti tajur kitu. Si teu percaya mah aya enci tah. Contohna Sri geus boga budak hiji sok cek ngajina wani atuh jeung nu teu ngaji mah. Aduhkeun jeung nu teu ngaji sok. Hayang-hayang pinter teh budakna pala pinter teh putra. Pasantren ke. Palai teh upami ibu maot, bapa maot, heug anu nanean ibu teh dina pandina eta teh putra ibu. Anu ngadanan teh di kuburan teh putra ibu. Nu ngibakan teh putra ibu nu awewe palai teh. Palai teh. Sina ngaji. Bahaya lah untuk bisa ngaji mah yo. Ngamandian ku budakna. Sangeunahna main gebrus-gebrus we di temblokan. Doana, katartibanana, teu make syarat jeung rukunna. Begitunya ditina ngaji. Sina bisa ngamandian mayit. Dan ngamandian awe mayit awe mah tara eueuh sok hese. Coba ya kader sina ngaji ka Johari. Ya Johari sok aya praktek ibadah cara ngamandian mayit kumaha. Itu tah nu sok jadi mayitna saha? Nya atuh patung nya jelema digolerkeun. Ibu ligiran henteu atuh. Patung maniken naon ngaranna teh? Manekin heueuh aing teh nyaho nu kali ku bapak awewe nu kitu mah. Tah ulah nu bodoh ngaliwat ka di Garut kota, ngaliwatan manekin. Punten teu dijawab meureun. Atuh ngajawab wae jeung make judes. Di deket-deket patung goblok sama patung gitu. Di waktu ngaliwat deui aya teu Cina di hareupeun toko teh keur maca Quran na kursi. Di gede-gede huluna da seteh patung dulu jelema eta mah. Ulah jadi jelema bodoh makanya. Jelema bodoh naik mobil ka Jakarta. Asepan, ulah ase mobilna busna teh pas nungku muru lieur. Ase meureun kana punukna. Yo kerowok sang numpang punuk aing. Jeger atuh. Cenah gigeran we. Eta mah ase, Pak. Bawa si ase si Udin gaplok wae bisa ngada mah. Di bodoh teh nyaho ase-ase acan ini bodoh mah kitu.
Mata ke rumah tangga kayak kudu make ilmu. Ulangan sakadar meta nafkah lahir Abdul Aziz teh. Nafkah batin, tari batin mah ya. Ai lahir mah nu tadi sare bareng lahir tama gitu kan. Nu hiji ngarenghap, nu hiji ngaranyug, jadi hapranyug. Eta nafkah lahir. Tiud. Eta nafkah lahir. Nah, itu sok dibere nafkah lahir ku salaki osok tarimakeun nafkah lahir teh samampuna salaki. Nyata salaki abdi mah pajujun sebal, da beus sebal ayeuna ibaheula teu sebal sia teh. Nyata teu pugu pajujun ngan bade nafkahna teh apa maneh nyaho baheula keur bobogohan. Pagawena teu pugu geus kawin karek protes. Rek protes mah baheula sia teh. Ieu tah kuring diulang-ulang ye ayeuna kuring sok ngomong kasasahan ngomong jeung kuring datang ka villa. Mun hayang bagja nya rumah tangga ngabejaan. Tong loba tingkah hayang sakitu. Astagfirullah. Lain teh kuring cek Sayyidina Ali. Saur Sayyidina Ali kabagjaan anu utama teh kabagjaan sajati teh di mana jelema ngurangan kahayang. Eta kabagjaan sajati teh di mana jelema ngurangan kahayang. Anu sok jadi ripuh naon kahayang. Tatangga meuli kulkas panas kahayang. Tatangga meuli parabola beli parame kahayang. Tatangga tumbak mobil alus tumbak ambulan kahayang. Da stres bener teu. Batur ngaji ningali ajengan ini ningali kokot gigireun. Dumeh make emas ngajina. Beli ka imah nyorong ka sakina bapana aing mah teu hayang pamelikeun emas. Kunaon kitu sinani tuh. Dia pengajian halus masna aing teu gablek emas era aing mah. Cenani deui kieu teu ngaji oge. Dari di kieu teh atuh. Jadi kita sholawat, batur mau sholawat teh cicing mah beli kieu. Aduh alaina. Kokot make cincin ampun. Lagina diwain kebejaan ku abah. Abdi disebut abah ku santri. Bejaan ku abah ngame bagja rumah tangga tong loba tingkah hayang. Ulah. Teu cukup nafkah lahir jis, nafkah batin. Itu kan? Nafkah batin teh lain kitu. Tapi ikatan batin, bagaimana Ajis memperlakukan seorang gina, menghargai seorang gina seperti Rasul menghargai seorang istrinya. Cara nyarita ge pan alus, lemah lembut, nyarita ge ya Humairo. Lain judes kentong kanggo budak, kena budak mah tong diganggu. Ahli surga eta mah tenang sosis bakar cing main ka dia. Ya anggur aya sosis bae dah yang di sosis bakar. Ningali budak darah sosis bakar. Tukang dagang nu kapal-kapal kaleuweung segala rupa aya. Tahu bulat 500 perak digoreng dadakan. Anu traos pisan. Tahu bulat anu dagang tahu mah can ngasaan teh. Karunya we gogorowokan eta tahu bulat tak belian tah tukang dagang sing palayu. Beli ti dieu belian sing pikabeak. Nyakeun. Geus teruskeun. Jadi mitsaqul ghalidha teh ikatan yang kuat antara lahir dan batin. Matak lamun ceuk Nabi mah antat imaha iza ta'amta bere dahar lamun dahar. Wa taksuha iza kasaita bere pakaian mun anjeun make. Ulah osok yang kekerasan dalam rumah tangga KDRT. Komo tunggal teh guplak keplok cubak cabok subrat sebret sugan segang suntuk sentak tumpulang tampiling guplak jublang jablong tuh bahasa Sunda ada otak ngeunah jadi orang Sunda otak bening cicing jadi orang Sunda teh senang bahasana gaya loba bahasa anu alus celong giribil bahasa Indonesia naon bisa naon masa lemparkan kemudian ditangkap oleh ikannya dan ditarik. Oh, lilau panjang teh bahasa Sunda mah singkat bahasa Sunda mah.
bahasa mah singkat. Bahasa nu saja mah panjang, urang mah bahasa urang mah bahasa Sunda mah singkat merna. Udah ditumpulang tampiling guplak gaplok tunggal tenggel katemenang eta teh. Aya lalaki ayeuna pan mun anak pamajikan aya nu ngaheureyan main babuk main hantem. Mun anak pamajikan ngajerit kalaparan ngan ukur bisa ngabetem. Oh baru gitu dia tajur mah moal ieu mah dibatur. Di batur mah loba nu kitu saho kadua gaplok ka pamajikan ge ngagaplok. Ye jis baheula lamun ajis keur bobogohan lamun makan sok nelpon kan hayang aku lagi makan di kafe. Kafe apa? Di kafe Kiniko. Kamu mau apa? Kadang-kadang disamper mari kita ke kafe. Dari geus gablok pamajikan mah bisa jadi pamajikan barang hakana sorangan. Ingat ke pamajikan lain mungkus nama ngawakilan pamajikan. Tak ulah eta teh. Kudu siga abah. Abah mah dahar sate nelpon. Mah lagi makan sate marangin abah. Pengen mama pada rek ngaji deui peutingna teh. Geus ngaji di Karawang peutingna ngaji di Purwakarta. Dana sate marangi di Cibungur. Nelpon pamajikan ngabibita. PTK bitaeun. Oh mau pengennya kapan? Ya pengen sekarang dong. Beli aing 100 tusuk. 1000 tusuk. Terekel karena mobil ngebut jungkir balik di jalan tol 5 balikan sate tekahakan mobil aing penjet aing kacengkeun. Tapi saya bangga. Kenapa? Karena saya pada saat itu sedang menjadi laki-laki yang menyayangi istri gitu. Iswan dan istri poho iswan. Istri mah tilu pan. Lamun tilu pamajikanna istri, ikrek hiji mah iswan. Jadi lamun hiji iswan, lamun dua istu, lamun tilu jadi aing mah karek hiji jadi iswan. Tak gitu. Eta teh tuluikeun geus rumah tangga. Dalam rangka apa? Dalam rangka menjadikan istri kita adalah sebagian dari ayat Allah. Gitu. Geus bogo ari ibadah nama. Roris ku hidup tingali wuduna gina teh alus pasti we da murid abah cantang tuh buat ting waktu praktek ibadah gina mah di kantin keur ngajaga kantin da gawena ngajaga kantin sok sieun we kitu tah pas praktek ibadah ngajaga kantin jadi teu bener wuduna cek heula wuduna lain dicek eta na heula ulah waktu cek wuduna heula bener can wuduna gina teh cek aturan. Boro-boro abah ningali pamajikan abdi kita bener atuh piraku nabut kawin atuh can bisa wudu acan mah atos mung duka saya duka deui tanyakan ka ustaz ye pamajikan teu bener salaki bagian dosana salaki teu bener pamajikan teu bagian dosana mata tenang ece mah mun salaki teu balik oge teu bagian dosa maneh mah henteu ngan kabagan nyeri hate bungkul. Bener teh dosa mah teu bagean aja mah rek salakina teu ecek teu baleng tenang aja mah teu kabagean dosa tapi lamun ecek nyen teu baleng salaki mah bagean dosana teu bener wuduna we salaki bagean dosana satungtung rumah tangga geus 40 tahun ecek rumah tangga jeung salaki ecek wuduna teu bener pamajikan anjeun wuduna teu bener maka dosa pamajikan anu teu bener wuduna bagian salakina tepi ka poe kiamat. Mata ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Eta ar-rijalu artina teh kitu ar-rijalu lalaki pamimpin keur awewe berarti lalaki mah tugasna berat. Abdi keur ngaji di dieu pamajikan can asar ayeuna abdi bagian dosana
Makanya pertanyaan abdi na WA tadi nanya, udah sholat asar belum? Pertanyaan begitu. Kenapa? Sok sieun pamajikan uing lalai sholat na di imah. Ari uing ceramah di dia minta halus, ari pamajikan uing di imah telat sholatna. Panteu bener gitu teh. Keun taneunan budak ceurik diusapan, dirangkul, dicabokan. Tah eta teh contoh rumah tangga, eta ge contoh tah bagian ti rumah tangga teh anak. Di mana geus rumah tangga doana robbana hablana min wa dzurriyya qurrata diantarana usapan sareosan ceulina solehnya bageun nuju ngadangukeun ngaos gitu. Jadi lalaki teu meunang KDRT. Komo neungeul beungeut mah teu meunang, jeblok neungeul beungeut teu meunang. Cukuplah nyanyi pemajikan anak. Jangan kau tambah derita lagi. Terlalu banyak jahitan luka, tak sanggup ku menahan sakit. Sudahlah, kita cari jalan-jalan sendiri. Biarlah jalinan kisah kasih berakhir sampai di sini. Semakin sayang aku padamu, semakin kejam perlakuanmu. Cukuplah. Jadi hati. Sok aya lalaki nu sok tubak cabok ka pamajikan. Eureun teu meunang ditajur sageus uing balik ka jipi dia teu meunang aya lalaki anu nyieun KDRT kekerasan dalam rumah tangga sabab diharamkeun ku hadits Rasul komo kana beungeut mah wala tadribil wajha la nahiya al aslu fin nahyi li tahrim asal larangan nukeun kana haram salaki neungeul beungeut pamajikan kada jis kada jeung dadali lalaki geus sok tuak cabok ka pamajikan banci lamun rek ngagaplok ganti jadi membelai set geus deukeut langsung pamajikan cicing mama bukan zamannya lagi ini lah cicing eta mah bagian barudak ngora teh budak ngora. Naon cek? Kunaon ceri weh? Naon? Budak kaliwat eta? Naon atuh? Ningali jam. Abdi ningali jam mau ceri weh. Ari jam saha? Boga saha? Bawa saha? Ditempo ku panon saha? Naon pipilueun atuh? Aneh wae ya ningali jam. Lami kerenya nyelek sama rek eureun beunang ningali jam. Tuh ningali jam. Teu karasa kitu. Sakedap Haji teu acan meh 10 menit heueuh da rame. Mun ngajina nunutan mah pasti karasa 10 menit ge asa setengah jam. Ai uing mah da ngajina lain ngaji ngabodor. Ngaji saayana sakainget. Jadi kan resep we da abdi ge resep tak kieu kuduna ngaji teh panggung teh ngabejaan da panggung bener teh kieu jadi eueuh bicara antara kiai aja mustami ya mah panggung nguncer luhur mustami dihadap jauh kalangan jalan ngaji teh ieu tah ngaji nu kieu karena komunikatif artina teh kan katingali budak ngaliwat ka tempo budak meuli sosis ka tengok ku aing nu bupai katingali geus pokona mah karekam ku aing kabeh pokona mah. Nu malaweng ge karekam pokona ge malaweng ku aing ditangtungkeun. Dicek ngaji naon bieu. Tenang we tenang tuh ngesang ngomong tuh. Geus geula teu ngomong moal mang anggur. Kalau itu cai naon. Oh ternyata itu cai herang. Cai herang teh cai numu
murah saya. Lain murah. Non susu boga susu mania. Butuh aing susu. Susu di manakah kini? Ayah itu di imah susu. Susu menanti akan aku nikmatinya. Cicing budak mau ngerti siapa 17 tahun kaki gini nu can cicing ya nu can mah. Cicing aya lusi can ngarti mah. Mata gerak karawin geus gina didoakeun ku Abah ya hidup ngajeng-jeng di hareup segera menyusul. Jadi kan uing geus boga incu tisri cu incu teh incu uing berarti gitu kan. Jadi uing teh boga alumni loba teh berarti mun kawin boga santri boga anak eta teh incu pajujun. Waduh geus loba incu kuring geus ngaratus incu kuring teh. Berarti geus kolot teh abdi teh tingali lah kolot teh ya. Nah aja aing baik kacamata teh meh katingali leuwih kolot. Da lamun kieu mah ceuk sawe disebut kolot keneh. Nah nambang kacamata teh pantepang nama meh katingali nu herang. Ai kieu mah rumeuh pan teu katingali tah. Da panon uingna silindris tah. Katanya ini wungkul gitu. Sugan memang gadis wungkul kata ini wungkul itu. 70% yang ngaji ini wungkul itu Gusti ampun ya Allah. Bikin bae teu nanaon. Engke ece ilmu ti abdi bejakeun ka anak ece anu rek nikah. Bejakeun nikah teh teu sadap tarima abdi nikah ka Gina binti anu dengan sangawa mas kawin sakitu 10 gram dibayar kontan. Teh cukup sakit lain eta tapi janji hidup aziz dan Allah. Makanya niatkan the first and the last, pertama dan terakhir. Sudah. Pelabuhan terakhir kamu adalah Gina. Sepertinya Gina pelabuhan terakhirnya adalah Aziz. Didoakeun ku Abah sing kitu. Mata ulah ganti na bulan madu ganti. Sabulan maduna kadituna racun. Ulah bulan madu aya maganti windu madu. Jadi sawindu 100 tahun gitu 100 tahun 50 tahun rumah tangga tiga perkawinan emas perkawinan perak gitu ulah ieu mah lain ieu mah bobogohan 10 tahun rumah tangga ngan 7 bulan ngeusah loba nu kitu teu ngarti aing mah bobogohan alila rumah tanggana sakedeung kunaon sih berarti tidak menjadikan istri sebagai ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Atau sebaliknya, ketika wanita banyak menuntut pada suaminya, maka wanita itu tidak menjadikan suaminya menjadi ayat-ayat Allah. Awe solihat mah kade sing inget cirina 3 ditempo ku salaki pikalucueun pikabungaheun. Geulis teh keur salaki ora teh kade komo ieu bulan mulud ya wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidul haya wa tawadhu' so dibaca nama Zanji Nabi Muhammad mah pang loba kaerana jeung pang tawadhu'na Rasul mah syadidul haya banget pisan isinna isin di peuneun jalmi di peuneun Allah komo urang mah pan teu era ngakhirkeun salat oge salat lohor hampir asar hampir maghrib teu era sugan ku Allah bahkan loba jelema bangga ngomong-ngomong aibna dirina sorangan ka batur teu era tuh kade ibu jadi pamajikan kade Gina sing pikalucueun Kang Aziz lucu teh lain berarti kudu ngadak-ngadak di operasi plastik di filler awalnya macam-macam dirobah banget teh dalami di filler dah katingali atuh foto awalnya gak butut di filler meakeun duit nanaonan saya tarimakeun ti Allah aing ge ieu lamun rek liat irung dimancungan bisa aing ge bisa
lagi biasa ke Korea, tinggal ke Korea, tinggal ke Thailand, aing operasi plastik, aing jadi mancung si Jujun. Tapi tidak menarik kenapa di Jujun yang sekarang. Benar itu. Bangun Jujun mancung cantambu terkenal. Mungkin terkenal ku demes nasi Jujun. Bela taran sekuring, mamang kuring almarhum mengandung nyebutna teh tara si Jujun si demes. Nyebutna teh si demes, aki andung baheula agak kaajar mun baheula ke anu. Si demes nyebutna teh ka uing. Dan orang demes, tapi demes juga kan nih wajah kampung rezeki kota teh nu kieu. Wajah mah kampung ya teh rezeki kota daripada sia rezeki kampung beueut kampung. Kali beakeun kagok atuh. Sok anu ngaledek Pak Jujun mah demes, padole atuh demes oge payu aing anu geulis. Daripada mana yang goreng kanu goreng deh ya. Anak teh blesak atuh anak teh. Uring pesek pamajikan mancung anak panago gitu kan. Uring jampelek pamajikan jangkung anak pan sedeng gitu atuh. Uring hideung teu pati bodas pamajikan bule anak hejot sarula. Tinggali si Dede tanyakeun ka Cuneng ka Cipa ka Cici apa kan Cici tinggali si Dede hejot sarula beuki geulis we atuh turunan ti bapana anu kieu imuna anu bule hejot sarula gitu eta teh ieu ke lagi beukeun budakna balseu kumaha ke urang mah ngalah mah jauh ti kieu lah. Kan baik. Baik da ciptaan Allah terek goreng naon benar teh teu menang dihina. Bahkeun nyaritakeun lamun hayang perbaikan keturunan, lamun rumasa penek neang anu jangkung kitu maksud teh. Eta teh memperbaiki keturunan ikhtiar ngaranna teh kitu. Rumah hideung neangan anu bodas. Kuringna mun waktu disebut hideung baheula, nang baheula mah ke zaman Breto, ke zaman Kismin, nang hideung gitu, hideung cengkrang, begang, hideung. Tapi da uing mah hideungna hideung kereta api. Biar hitam banyak yang menanti. Jadi babajikan solehat. Nempo ditempo ku salaki pikalucueun. Salaki rek datang teh haneutkeun. Sagala haneutkeun teh. Sayur haneutkeun. Bobogaan ge rek dihaneutkeun meunang. Kumaha carana sosok-sodana dina tangga. Lede. Hanggeum teh ledeh malahnya. Wadah ka salaki mah mun dititah sing taat. Lain amartaha atau atka cek nabina ge mun dititah teh taat. Kecuali dititah maksiat. Cek ajis teh kieu misalna mamah mah da geulis keneh teu make tiung. Mau make tiung lah. Keluar teh di jalan-jalan teh masih tititah ku salaki haram. Ulah tolak pamentana. La ta'ata li makhluqin fi maksiatin teu meunang taat ka makhluk sok sanajan eta salaki lamun dititah maksiat. Baheula mah zaman saritem aya keneh saritem di Garujati di Bandung mengkol ka Garujati katelahna kebon tangkil tempat anu pasti saritem tempat nu nyempil di tanpa baliut nawisan barang nu nyumput jalur nu kapincut ka kamar langsung diurut rade ieu eta aya salaki nu ngajual pamajikanana jadi pelacur jadi PSK dirinya ku salakina diantar jemput aya nu kitu tidak boleh ya awas nu kitu daripada kitu meunang mata pamajikan bisa ngajukeun talak kana jadi salakina
meuli talak ngaranna khulu. Nah, maksudnya bisa perkara-perkara anu menindas istri. Ketika istri yang ditindas, maka si istri boleh melaporkan atau boleh mengajukan talak. Ulah cicing wae gitu, digebugan mah da ngabahayakeun hirup. Jadi siksa we da cinta mah siksa we abdi. Oh aya oleh kitu atuh. Oh nya sabar sireum ditincak-tincak teuing mah. Bae. Ini ditincak teuing ngalawan sireum ditincak ngalawan. Namun ditinggalkan ku salaki, pamajikan mah kudu ngajaga diri. Sing jawab, aina geus biasanya salakina eueuh datang nu nganyang lalaki sejen. Nganyang rek niat naon? Nganyang rek na tamu sok diasupkeun tara. Teu meunang sia teh. Ada badan atas badan naon bade ngobrolkeun sayuran teu meunang. Salaki mah teu meunang diasupkeun hapunten. Margi abdi cek ajaran agama teu tiasa ngalebetkeun pameget sarta umumna teu aya pun lanceuk kitu. Dibiasakeun kahdean teh. Ulah sok nyeun aturan sorangan. Abdi mah deui mah tuh kasaean mah nya teu lebet-lebetkeun acan cek aturan agama teu meunang. Bisi jadi tah geuning ngarti. Pan zaman Rasul gaya rumitna Siti Aisyah. Zaman Rasul gaya rumitna Siti Aisyah. Makanya kade keur hindarkeun fitnah teu meunang. Layananna di luar nya teras. Maksudna lamun rek ngobrol teh mah di teras, ulah diasupkeun ka jero imah. Bisa anu ngalaporkeun jelema sirik padahal mah teu naon, ngaya-ngaya we. Tadi aya Mang Dadang asup ka imah cenia. Keur Kang Memedna keur eueuh mangkani keur satajur geunyeung Kang Dadang beger jeung cenia pulai kudu mang keur ngobrolkeun engkol eta tah paneneun di Lebak itu rek dijual ka Kang Dadang gitu maksudna rek manggihan Kang Memedna eueuh pan fitnah mah magarkeun teh cenia beger jeung Kang Dadang tah bisi kitu. Makanya wa in ghibta anha hafizat farjaha wa malaha kitu cek dalilna. Teu meunang, geus. Jadi intina tina ceramah hiji ingat yang rumah tangga teh mitsaqun ghalidh, perjanjian ikatan yang kuat dengan manusia dengan manusia saja, bukan hanya kalian berdua tapi kalian dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jadikan istri sebagai ayat Allah, jadikan suami juga sebagai ayat-ayat Allah. Namun kalian memperlakukan mereka, maka kalian satu sama lain akan saling menghormati, saling menghargai. Nana muasyarah bil ma'ruf, hubungan anu halus antara dua nana. Katilu doakeun ieu panganten sakali deui, mudah-mudahan sing apanjang apunjul, sing deukeut rezekina, sing jembar hatena, sing bisa ngalaksanakeun perintah Allah dan kehidupan saditu poema. Omata titip abah pimpin ibadah gina. Wuduna pimpin, salatna pimpin, benerkeun bisi salah sabab tanggung jawab hidup berat, namun hidup teu bisa mimpin pamajikan dina urusan ibadah. Betulnya kade awewe cicing di imah jaga diri kabeh ngabejaan tong tiktokan anu teu bener. Tiktokana dakwah kade bisi aya musim tiktok nini tiktokan. Tumari mama kana takdir tiang widi kan anjeun jeung kuring tadi calana sia basa. Ulah. Ya. Titip, mudah-mudahan rumah tangga aranjeun sing jadi rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah. Seperti doa anak keur panganten sakinah mawaddah warahmah. Sakinah tentrem hatina seperti kalimat dibikeun ku Allah ka Adam. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannata. Adam keur cicing anjeun di surga
kalawan sakinah tentrem. Bahasa sakinah pangaran dibikeun perintah Allah ke Nabi Adam, uskut anta wa zaujukal jannah. Nah, jadi kacau Adam diusir di surga, ngalanggar aturan Allah. Wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Dicarek ku Allah nurut ka iblis, maka ngadahar buah dicarek diusir ka dunya. Tugas hidup duaan mau rumah tangga nu asana di surga, bawa deui rumah tangga ka surga. Matana Quran udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Gerasup anjeun ka surga hai aziz wa azwajukum jeung pamajikan anjeun nya tagina tuhbarun digembirakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Hatur nuhun hapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.